aya naon tansah diajeng-ajeng aya pikir naon ieu para Kakang Panjin Rada kaula anu mawi purwa dihaturanan linggih teu aya sanes samukawis masono leras kadua nati eta nganuhunkeun kasalira Kakang Panji anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula timalan kalayan bade sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kasalira Kakang Panji Rada anu parantos sakitu sepuhna tapi teluntur kasumangetan dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka nagara. Adik guru asa kaange asa jagjag akang mah sayogi wae moal bade ngijing sila bengkok sinemah pun kakang tau kuha sakitu tingali panginten akang oge ningali kaayaan jagat raya Pramudita ayeuna beda jeung baheula rehekna dibelah kaler dina waktos ayeuna sapertos ieu dunya teh geus mung deui nyobat jeung manusa geus mung wanoh deui jeung manusa dabongan manusa na meureun nyaeta teu loba nyukurkeun kanu kagunganana sabab pangeran ngayakeun dunya teh istuning saimbang nakeranan kan tenan diimbangkeun ayeuna diruksak ku manusia katerangan oge parantos netelakeun malah ti kapungkur diharewoskeun yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema ayeuna jelema geura orai di aralaan orai timiti orai gede nepi ka orai leutik tina orai berbisa nepi ka teu berbisa di alaan beak orai beurit loba pan ajab eta dek dikamanakeun iman manusia ngalah belut di setrum di portas atuh puguh paraeh meureun nogna bade kumaha nasib anak incung ke hayang nyaho ngurek manuk kasalecet-salecet ayeuna mah diala beak manuk hileud loba diruksak tina sagarova pasoalan dan tina polusi limbah-limbah eta walungan di kota nepi ka bau runtah nararumpuk amuy untung aya Pak Haji Dinan marukana atuh da anu sadar karek 3 urang anu teu sadarna 7,5 juta da parantos teh saimang atuh geus teu balan hirup teh tah kitu Kang kitu Uhud jadi ieu teh sasatna urang anu kudu tanggung jawab urang leres da puguh urang mah geuning dina gorengna oge puguh diomongkeun ngaran-ngaran jadi pamimpin mah adi kitu nya wayahna we adi urang ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun memuncangan leres nu mawi purwa dihaturanan linggih oge wayahna para dewa sadayana urang kempalkeun ka hiji kaula dek ngayakeun laporan pertangungan jawab salaku ais pangampi laras kaduana kaula teh dek ngabadamikeun ngeunaan jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian alam dunya supaya balik deui ka asal supaya masyarakat salaladar deui sadar bernegara sadar bermasyarakat jeung sadar beragama laras ari sadar bernegara
puguh ieu negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang pan hasil lagi keur urang keneh wajib bela negara teh adi dai berjuang di negara teh lain ngan ukur mangul bedil wungkul dina zaman kiwari mah kudaek bebersih sadar bebersih gotong royong kerja bakti silih asah silih asuh tak eta oge pejuang keneh adi sami di alam merdeka di bumi di buruan sareng sajabina leres atuh sadar cenah urang bermasyarakat heuh narek pahoyok-hoyok leungeun pantai antai tangan terek jeung saha piraku jeung cucunguk jeung kepada urang tong waka jeung nu jauh heulaanan jeung tatangga we atau cenah sadar beragama heuh sing inget kapan urang teh bakal mulang da moal langgeng aya di alam dunya teh leres tetep da urang moal megar timbalan kadang-kadang pan orai oge nu sok megar kena ku paeh ai kajejek mah atana pi kageleng setum leres dawa leres numawi mangga urang saur manuk we urang rembugan sararea dina hiji tempat kumpulkeun kasep para dewa urang ngamusyawarakeun nyawalakeun heuh ieu ngeunaan marcapada dawuh diestokeun urang lir pendra ieu ge barang nuju raos impawet sana sapratane pun ieu batara kala isela mangumpeng sampun dumugi kita tengar saing pangkonan sampurasun kakang Panjin rada kaulan tingali sikala datang ka dieu tingali make pakaianna ge mareman geus luar tina ramah tamah sopan santun pakaian kadewaan teu dipake anu mana amuing nah itu pakaian kadewaan teu dipake pandangan ditato adik kaulanun kula sampurasun rampes anak tua rampes datan nirata ngademane pakulingan rana kedayo hingkang saampun prata hatur kahuyuk Bapak Guru alah pujastuti hidup ditarima kuala kahuyuk Rama Uwa kasep ditampi nuhun anaki pangapunten kapengkeran ieu nya oh mangga lingi saha kala aya batur Bapak ditu din saluaran lawang selama nangkep wala aya kalan nah eta pakaian kadewaan teu dipake anu mawi hapunten Bapak ras jigi teu alade hapunten rusuh hapunten Bapak ya teu aya kalangan prapta kadiawangunan rine
neka kadia lengeran neka kadia lengeran ningali kaget konira ningali sapisan ningali ingkang sampun prapta kaget kunira kan ningali ingkang sampun prapta wis kena pinasti tersayang wis kena pinasti kersayang sadayana anu sami langit linggih di karaton bale mersukona kaget ningali Batara Kala henteu ngange-angean kadewaan. Wah, leres. Hartosna teh parantos luar tina ramah tamah sopan santun tata tertib kadewaan tala bagea anak gua haturan kageran nuhun bapak wah meureun kasep heukeunai atuh Ya, ada tujuan nama kadinya. oge punten ieu kapengkerannya nya kakandang mangga adinda mangga jeung saha aya batur ala Ya. Hawa we sekompi aya naon kala saperkawis ala dongkap ka dieu nya
naon kasep sono Bapak nuhun sarua Bapak ge sono kadua nati eta Bapak aya hal-hal anu bade didugikeun ieu teh Bapak aya hal anu rek ditepikeun leres tapi geuning kalarasan kasondong di Karaton bale mercukonda ieu teh aya naon Bapak aya naon anu disawalakeun naon ngeunaan naon geuning katinggal naon ieu teh rapat paleno atawa nuju seminar Bapak teh nyeta ieu teh keur nyawalakeun kabingung anu luar biasa geuning Bapak sok bingung kapan Bapak mah Raja Triloka Trihartina tilu loka alam tilu alam dipimpin ku Bapak nah teu aya raja-raja nu saletor dumeh ayeuna mah aya otonomi lain kala ngeunaan marcapada meureun ala ge geus ngadenge kajadian bencana alam di mana-mana banjir di mana hujan datang teh luar biasa matak ngarugikeun leres datang halodo loba leuweung anu kahuruan leres can ayeuna nu pararaeh jelema ngeunaan ku kacilakaan boh kandaraan darat laut jeung udara leres can ti nagara jeung nagara loba nu perang ayeuna nu can anggeus perang lain marebutkeun naon teh jelemanya ngan parasea we kahayangna teh da teu pira teh marebutkeun eusi pujit ta ieu teh kabeh kudu tanggung jawab ama kandenan sahadeui atuh jadi ama terek nyawalakeun ngariungkeun para dewa atawa ngumpulkeun para dewa teh nyawalakeun menta sumbangsih nati sararea menta supaya pandangan kumaha jalan keluar napikeun ngungkulan alam marcapada supaya balik deui ka asal tah kitu kaseh sugad ieu mah manawi sareng manawi hidup tiasa nyumbangkeun emutan pandangan kedah kumaha carana kaseh kitu nya Bapak ya ieu teh nyamung naon nyamung sareng maksad Allah ka dieu nyamung sareng pangabutuh Allah nyamung leres kumaha kalarasan disuhunkeun pandangan ti Bapak pangna kaayaan dunya kieu bener ieu mah kalepatanna mah kalepatan di Bapak salarasna mah kasalahan Bapak kumaha kala atau nyalakeun ka itu cenah geuningan saur sepuh teh mah baheula ulah wa kanuduh kanu jauh nyawang kanu anggang jadi salah Bapak teh kumaha salahna Bapak ya urang tek heula ti kawin urang papai ti riwayat ya jadi pangna ceuk Allah ye pandangan ti Allah pangna nepi ka kaayaan dunya kieu teh kulantaran loba teuing jelemana disebut padat penduduk teh kieu seueur teuing pangeusina seueur teuing penduduk di tiap-tiap negara coba lamun eusi dunya cara dina berita mah geuningan dunia dalam berita ngan tiluan teu parasea ieu teh seueur teuing jelemana Bapak akibat tina seueur teuing jelemana pan teu kagero teu kaolah lapangan kerja pan sempit ku ayana lapangan kerja sempit teh pan penganggur jadi ngagunuk sedengkeun da teu bisa nganggur aya jelema hirup mah da kudu barang hakan ari anu nganggur lain ngan ukur manehna wungkul meureun boga anak pamajikan pasti bakal kosletna teh di mana ngalamun puting buktosna we survei membuktikan di rumah sakit jiwa ngagunuk jelema teh lalieur salaletres
can dipangbuyan dipangberokan tong borok make jeung jelema anu teu berpangkat ayeuna mah loba jelema anu berpangkat oge ngararingkuk buronan seueur da ayeuna mah cenah geuningan cek saur bapak ieu teh zaman terbuka sanes nya zaman transparan baheula mah pan korupsi teh di kolong meja ayeuna mah di atas meja malah bedieuna pisan mah mejana pan loba dijual eta da baheula mah berjuang teh mangul bedieu nyingkahkeun para penjajah beunang ku penjajah blus kana obag kurunyung teh merdeka kaluar tina obag teh jadi pejabat hari ayeuna jadi pejabat heula tuluy di obag panti balik ya bapaknya iya iya anu dicaritakeun ku ala teh real meureun kaset kanyataan bukti jalan kaluarna kumaha upami ieu mah upami bapak ngawidian pan ala teh baheula geuning menta idin hayang ngakanan jelema emut keneh dina zaman ruwatan baheula geuning matak nepi ka ayeuna ala dendam ka dalang ruwat nu matak lamun aya nu ngaruwat teh mun dikeheul teh da eta dihalang-halang wae ka aya da eta teh ayana ruwatan teh si horeng ieu mah badami bapa jeung dalang kana buana jeung batarawihnu supaya ngabatalkeun ngagagalkeun kana maksud ala ngakanan jelema ngagagalkeun rencana nepi ka diolok ku rupa-rupa kula lagu-lagu dipake ngolo ala lagu kidung tah nu matak alama lamun ngadenge lagu kidung teh sok kasurupan lain kasurupan padahal amek teh da eta teh bapak cara bapak supaya ngagagalkeun maksud ala ngakanan jelema bapak tah bapak nyaurkeun tadi jalan kaluarna supaya ayeuna jelema ulah nepi ka naroyo teuing kumaha upami idinan ayeuna mah ala ngakanan jelema moal anu saroleh moal anu jalujur menta nu baredegongna we rek dihakan ku ala nu barasangkalna we pokona mah menta idin ti mimiti pejabat nepi ka rakyat anu jahatna ta utamina mah tukang renten tarek dihakan ku ala jelema anu tara daek zakat nu teu nyaah ka fakir miskin tarek diheulakeun ku ala eta we ku ala bapak eta wungkul abeh teu lilang mudak anu dibui we beureun da seueur panginten dipangberokan oge nu ditarahan teh keuneu ku ala rek dihakan ala teh panasaran hayang ngakan jelema mun teu laksana ti baheula tak kitu bapak moal jelema soleh jelema iman takwa ka pangeran mah ku ala moal diganggu ieu mah hayang nu jarahatna we wungkul nu nyararencang tina agama boh tina dari agama anu kasida mah nu sok meres ka rakyat ku ala dek dihakan eta mah jeung kadut-kadutna ku ala moal disesakeun tak kitu bapak diwidian nuhun ku bapak henteu wayahna ayeuna bapak abeh rada ngurangan jelema karena teh hareng teuing abeh teu pada teuing jelema tak kitu bapak aduh cilaka nuhun bapak nyuhunkeun walaran ieu mah solusi supados bapak ulah bingung teuing nyuhunkeun widi ieu jalan kaluarna bapak supaya rada ngurangan jelema ujar meneng Gusti petengatin nira petengatin kedapan puten nawang sumargane pun peteng penggali iya inggih dangu-dangungan dika adi
Kakang Panjinrada kade adi pilih kacekok cing atos-atos adi hei kan gegerenya mana eta butuka naon kunyam-kunyam awas teu satu ari batur dek menang proyek teh montong kitu ku kulutus bisi diheulakeun dihakan ke ulah dihalang-halang rek boga ulah dihalang-halang kala bulan bapak syukur bagja kumbayangan ala geus merek pandangan ka bapa cara jeung katangtuanana atawa jalan kaluarna supaya ulah loba teuing jalma leres jadi kala boga maksud hayang ngakanan nu jarahatna wungkul ka jalma leres entong make jeung nitah wis nu deui cenah ngaruat entong leheung lamun ku dalangna teu dipake nipu mah kudu sadia muni saloba-lobana geuning pajarkeun teh cenah keur nyuguh ka Allah teh bohong teh pada digubuk ge geuning ku pandayaganana iya make jeung aya ancruk cai sagala kala ulah bapak ari baheula mapangna neangan cara supaya kala gagal ngakanan jelema teh baheula mada puguh anjeun teh can dewasa can boga pamikiran koloteun ta ayeuna mah urang nyarita dewasa we kasep ya mangga bapak kieu kasep lamun ayeuna bapa ngidinan anjeun ngakanan jelema sanajan eta nu jahatna wungkul leres memang saliwat mah bakal aya jalma anu satuju leres tapi ama salaku pamimpin timala ama lamun ngidinan ka anjeun ayeuna dina harti ama teh ngarumpak kana kodrat jeung irodat anu kagungan eta ngarumpak kodrat kumaha cing inget kala hade jeung goreng ieu geus dijadikeun ku nu kagungan urang hartina geus disaimbangkeun ieu dunya leres apaan meureun bapak teh satuju aya jelema jahat dina teu satujuna bapak lain nganung harti kudu diala nyawana kudu dipetik patina lain kudu dimusnahkeun tapi disadiakeun wadahna pikeun ngawarah manehna supaya balik deui pikirna hartina ama mereka sempetan keneh eta ka jalma sugan manehna tobat entong boro urang salaku pemerintahan di negara pangeran oge pan geus nyadiakeun sawarga jeung neraka jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang sabab naon pangeran oge geus mereka sempetan eta ka jalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun apan anjeunna mamaha dina sagala maha bijaksana maha welas maha asih dalah pemerintahan di negara oge di hiji negara henteu langsung dipaehan ai teu teuing-teuing mah eta jelema jahatna dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi dua bukti tilu pengakuan teu sagawayah ujug-ujug dihukuman cing inget ama geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang iya dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna dasamuka iya maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka kaseleun nempo dasamuka kalakuanana malahan nu lalajo mah hayang ngaduruk kana eta rahwana padahal ai dalangna mah kapan kalah dicet deui ai kuleuheut teh malahan di mana di paling wayangna oge moal teu ngambek eta dalang leres jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diayakeun urang teu perlu benci tapi eta teh eunteung cermin pikeun urang sararea supaya ulang urah kitu urang mah ngan ukur usaha ngungkulan
supaya jalma ulah jara rahat nepikeun katerangan eta mah di mana geus nepi di gugu nuhun henteu sabodo teuing da urusanana. Salah di urang we. Urang teu perlu benci, urang teu perlu ngewa. Pemerintah ge nyadiakeun tempatna apaan? Pangguian teh, pangberokan. Oh jadi sidetna bapa moal ngawidian ka anak-anak jelema. Moal. Nah, pami bapa moal ngawidian ka dina harti ieu sawarga ayeuna keneh ku aladik diamu. Waduh. Cilaka. Kala cingnya ka amat gugunya mantuan supaya bapak ulah riweuh teuing moal bisa kala moal ngawidian moal hiji pamimpin naon ngaranna lamun kitu carana cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidina ngakanan jelema sieun disebut nepotisme. Ya eta mah kumaha we pamikiran mah ngan cing panjang jeung cing dewasa anjeun mikir. Bapak, ulah ngawidian moal alang kanan jelema nu jahatna wungkul moal bisa. Lamun kitu carana ayeuna keneh Bapak diheulakeun ku aladik dihakan. Aduh. Saha nu wani molotot ka aing waktu ieu diheulakeun jadi eusi pujit aing. Bapak idinan moal bisa sakali deui widian alangakan jelema moal bisa. Wah, penasti kersayang tuh mampara. Ieu ge. Batara kala nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan, panon beureug huntu kekerot. Teh. Kuku ngadak-ngadak bararijieun nanakeun amarah anu luar biasa. Lajeng ieu pati diancam dek di gabrug kalayan bakal disamuakeun. Nanging ieu pati jagat nata leungit tanpa lebih elang tanpa kerana. Leungit tidak paningali ibatra kala. Wah, cilaka. Wow, waduh. Dina harti ieu kakawasaan sawarga geus ditinggalkeun. Leres. Wah, pokona saha-saha dewa nu teu satuju ka aing kabeh diamuk wae. Disandra ku aing dewa kabeh hiji-hiji. Bapak guru da pasti ngadangu bapak lah. Petang tos. Leungit euy. Leungit tina paningali. Hartina tanggung jawab pamimpin anu model gitu. Leres. Disandra ku aing widadari. Pokona saminggu teu datang si bapa mere idin ka aing widadari hiji dek dipaehan. Dituntut dewa hiji tapi widadari mah samemeh dipaehan teh ku aing. Tingalikeun deh. Tingalikeun deh. Dibawa heula ka susukan garing ku aing. Di sana bebersih heula. Sina diangir heula kinya. Saksia. Hei. Balad-balad dararatang bisi maneh hayang jadi dewa euy. Aing ayeuna jadi raja Triloka. Tenan. Aing ayeuna jadi raja sawarga. Saha dewa nu teu ngagugu ka aing digebruskeun ka kawasan di muka. Walau tiap balad-balad di sela mangumpang. Kula. Kumpul. Kunaon bulan teret mo? Dek, Pulang?
Suga naik darajat ayeuna aing hirup sugan we aya milik atuh kulana ulah jadi bobotoh doma wae aing teh sugane jadi dewa atuh kulana oh aya peningkatan hirup teh pagawean teh aing ukur milu digawe macu di Pak Haji Mustafa di Cikoneng gitu we sugan ayeuna naik darajat naik harkat aing naik nutur wae Haji Apo nah kitu sugane naik darajat sugan aing ayeuna mah jadi dewa mah ya mudah-mudahan ya atuh sekulana ai milik doakeun Gusti Batara Kala ayeuna sing jeneng sing hasil jadi pamimpin sawarga Manilokaho sae kurang didukung hayang jadi dewa pangairan aing teh masih kene kersa geuning ngeundangan abdi nuhun bawa ke jeung teu kerasa segala aduh oh nyeta tara-tara ke jarios kitu kapan tadina mau uing teh sok dikeploskeun geuning ante ayeuna mah nuhun ayeuna geus karolot diajar balalender weh aya naon saudara urang dek jadi dewa oh ayeuna teh didoakeun oh doakeun ku jarareawan doakeun sugan we salira jeneng naik mudah-mudahan uing jing tuluy naik darajat sugane ulah naik beca wae hirup teh kudu aya peningkatan ulah naik meureun urang teh sakedeung deui teh di make up dibedakan jadi dewa mau diwedakan orang teh malah bakal jadi ketua mani bakal dicukur beren mah tong jabrik teuing dah dah beda rek jadi dewa mah macet nyiksa sia ka aing aduh aduh ngena ngapalekung sisi susukan pasti luar biasa
aduh ngeunah Bentot. ngeunah arah reudeuh Arah reudeuh Kang Damur. thank you Mercy buku Saya mah wayang hendak. das apa naon sih teh ngomong teh ku ngaheot teu ngarti aing mah naon cenah Kudu aya juru bahasa pamejaankeun atuh. oh hayang dihartikeun ku aing heueuh Juru bahasa arah ngarti. sok atuh ngomong ieu teh aya pikeun naon oh ke tenang lana kumaha kinten-kintenna urang teh bakal pihasileun ieu teh nya mudah-mudahan we oh Kira geus kataun piduiteun. ai pokok panjang teuing atuh goblok Tong pajak deui gitu. Seri si goblok Lain Bu seri teh kitu salamanu tempo meroweng. oh iduh hari maneh teh saha ngaran heeh hanya teh apa aduh Nama kata apa di babaturan? heeh hah aman Lain. ucok Lain. odong Lain. dodi hayang disebut dodi naon dari sono urang mana maneh dod
Cikampek, lain Subang, lain Sumedang. Berak Ciamis. Mana tuh? Ciamis Oh ieu teh. Ciparai panjang teuing. Naon teh? Cianjur, Ciamis urang dieu. Oh, naon di teh? Oh, urang Bandung. Laguna halo Bandung. Di mana di Bandung nak? Hah? Loh, naonnya? Ciparai, lain Gede Bage, lain jauh-jauh Arsya Manik, Cipamokolan lain Cipamokolan. Mana tuh? Boron Majalaya. eta Barono Garing Oh, bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut. lain Naon? Rasa namanya acoy. Kanut. Soy, kamu juga nate. Enak rasanya teh. Meni acoy. roti Ketan. roti bakar Naon? Roti bakar. Sisok lagukeun naon? Solenak ai geda. benar Calena Colenak poho deui. Geus boga ka Bogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk. lain baca buah gitu Geuh, manuk naon? Calecet. lain Bisa kumaha beli di sadana teh? Korea Oh, soang. jauh Aduh, monya soang di sadana kitunya. Alah. Hah? Cager. Oh, soang Sunda. masuk Hah? Ulah, tong panjang teuing atuh teh. Maneh teh rek itu. Naon atuh ieu teh? Oh, maneh teh hitut. Naon atuh? Nah, ieu teh bodoh-bodoh teh goblok. Hampura aing moal lila hayang ngisi aing teh ge. Goblok teh. sakit Aing tuh kasih teu ngarti aing. sakit tuh kasih bere isyarat Di Pawangan. naon Cing pangenangan ke
datangkeun euy mun di jalan rempling sakitu kenang beberebetan teh kumaha ka denge datang aing teh mun di jalan rempling sadaya hayang dikenangan uing teh ade oh sok atuh heh sok atuh giga kayaknya urung kadai tadi kumaha genah kitu hei aduh nuhun katampi lah bener gitu nah aduh nuhun mun nararin caki nuhun iya dek nah datang di kenangan duit teh sia teh heh maneh bieu teh di kenangan hebat teh tukang kenang teh euy bener tepakna euy saha teh euy tukang kenang tarik di bon ku aing saha ngaranna eta teh Berlin hah Berlin oh Sutisna anyaan budak sia meureun nuhun urang mana teh Sutisna teh di Banyaran Berlin hah di Banyaran jauh atuh Lembang mah di Banyaran goblok lain Lembang aduh kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon diuklanan diuklanan saha naon saha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot nah nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh budak teh ampun musingkeun sia teh goblok hah sia musingkeun nya atuh sarua di bapak maneh teh maot hihihi mun pika geuleuh naon panyawatna saha nu maot nya atuh saha nu maot liper oh atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun bareng kurang oge goblok awa nu maot awa innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos sabaraha sasi awa nu maot saminggu aje beda-beda teuing keun bae tong diceungceurikana da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae tong diceungceurikan aje anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna aje gitu amin gitu kalau beuki parna goblok kalau beuki parah sih tau kumaha ya teh makaksana urang jadi dewa teh sararea diuk tahu Serasam jadi tuh mendingi ciprit ngatur ke babak coy kulan diuk